Alah salah kita juga nu lieur nya nitah panganterkeun chat barikur hiji ka Teh Aulia. Untung bieu teh aya om-om di ditu. Neng cenah ka dieu heula, tira oge ka kosan. Sakedeung jual mere 100.000. Jadi bejakeun ka si Ana mah. Jadi gitu. Kencet teh ampun ieu geus sajam. Kunaon teh si Teh Aulia ami sekolahan wae. Alah ieu duitna kudu buru-buru diamankeun. Ari kamu leula teuing. Ampun cetan diaturkeun wae. Ti mana bieu teh? Ih kamu teh hujan tinggal itu jadi terjadi. Komo bieu mah sieun aya om-om. Aya om-om. Ngapa beri ka abi? Neng ka dieu engke di pasean 100.000. Ih abi mah sieun, abi mah matakna abi teh lupa terjadi ka mah hujan. Om-om mana eta? Teuing matakna abi sieun. Sieun matakna terjadi we bieu teh. Astagfirullahaladzim. Aulia bak amak-amakan nepi ka teu dianterkeun ieu cet ampun. Wajahna we ieu ke magib-magib we kudu dianterkeun ka itu. Duit saya 100.000. Moal om-om itu buah wadul. Aduh. Itu kumaha duitna dina itu si Am ngamuka kitu keresekna. Alah duitna tinggalin kumaha mun kapangi. Si eta mah mun apaleun sok. Duit naon ieu? Hah? Dina kresek ieu duit naon? Duit abi yang masih kana teh. Eueuh, teu moal duit tadi ge apal teu. Duit naon ieu? Duit ti saha? Tinggalin. Maknya aya dina keresek. Moal tadi nu si om-om itu. Nah, tuh kamu teh ngabahas om-om, saha di nu ka om-om? Mentok tadi abi lompat oge sieun abi teh. Oh, mani budug. Manehna we budug, kita hayang barudug ya amit-amit kunaon deh. Mani bisul teu. Manehna we Duit saha ieu? Eta teh. Ya, duit saha di teh cara kamu ge mah oge karana si sok leuwih ti sakitu nu mila. Makan-makan we ka pamajikan teh soranganna sok. Mah hugikeun kloset, semen, hebay maruk teh gitu kok teh. Oke pada. Ye, awe mah aya tapakna, awe mah lalaki mah eueuh. Tapak ka dieu kana teh duit. Kamu dibawa ka kosan naonan? Nah, ka kosan. Naonan? Sok mitana naon teh? Di. Nah, dibalas tuh tinggal ya gerek balikan di ka jeung si Teh Linda tirek balikan dia ge.